Alah, kayak aja ngemanap mumu. Agak besif lah tuh. Oh, mantap lah. Kalah ngariung mungpulung gitu. Aduh. Babon kabeh kapepeg tah. Cuy. Iya. Iya. Mana ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kita kembali hiburan lagi, ngebolan lagi teman-teman ya. Barangkali ada. Sekarang mah banyak. Wah, loba ayeuna mah. Mantap pokoknya mah. Biasa kenakeun heula ye. Alah, kayak aja ngemanap mumu. Strek. Abah. Lagi bala-bala. Sok ieu karena gen sorangan pagawe. Ayeun cuy. Sok wah ieu aya member anyar dua ieu Pak Agus. Halo Pak RT ieu. Siap. Itu nah gede kalah kapal lanjang. Dik sina kena geureuh tah ieu saha? Sahanya. Uji tuh. Ya tak sasok karena agen sorangan. Nah, member alanyar. Mantap lah ini. Wow. Man, sama sip. Tuh, biasa. Anu sarieun di kamera mamalang prung. Sip mantap. Sekarang mau cari umpannya dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan berhasil dapat banyak strike-nya. Yuk, sip mantap. Lanjut. Ya, teman-teman. Terus mulai papencar ya di area tuh. Tuh. Terus mulai alancrub. Aya nu ngalaeupan sapalih ieu teh. Terus mulai alancrub. Wah, kolamnya besar, teman-teman. Tuh, wah. Terus mulai papencar alancrub. Sip mantap ya, kita lanjut yuk. Ya teman-teman, Kang Cuy mulai strike aya nu nyamer cenah namanya teh. Tuh, wis kade jang wis. Nah, geuning namanya gecrug alhamdulillah. Aduh, aing teman-teman disangkokeun cenah namanya ieu. Manawi nyorang deui Kang Cuy. Namanya gecrug. Terus aya nu nyamer. Tuh, teman-teman. Menuju mulai tuh. Menuju mulai nyak-cak deui, teman-teman. Lanjut buat bitanya buat teh. Wah. Duh, teman-teman. Barusan ada tuh. Ini di kali kecil tuh. Di Sukanletik, teman-teman tuh. Tempatnya tuh indah banget, bagus lah. Pokoknya cenah nyamer, aduh tapi daya deui ya. Nah, mudah-mudahan disamar deui teman-temannya. Mudah-mudahan teman-teman lagi mencoba. Sip mantap teman-teman, lanjut ya. Ntar kalau strike lanjut teman-teman. Yuk sip. Sok lah. Tuh Pak Kopra strike sini teman-teman. Wih. Wih. Wah, akhirnya gagal. Jatah mulutnya goblok. Aduh, aing mah kalah sina tuh itu wah. Bener iya mah. Aduh. Cuy gagal tadi oge. Ucu tehnya kumaha ieu. Tuh, meletek deui ieu mah ieu. Aduh. Kudu kana sina kana gadona ameh rada nadan. Oh, cek uun ge kitu. Oh.
Pak Kopras strike pertama ya. Nah atau jening disisieunan gitu jarami nah kan antep eta mah Oknya bedol lah bedol ya teuing kan poin penting mah wih mantap kan bahasa gede segede gitu mah poin sip mantap lah Pak Kopras strike pertama balangkon kosong tuh sip mantap lanjut terus ada digiwing buantara biasa meremetot segede gitu dipangpengkeun tuh sip mantap lanjut terus oh pagawe cenah aya nu nyamer si sugan mana dililali lah langsung mana cabe iya non kubat wala ajis aya nganodan euy walah ieu moji wah ajis pagawe sip lah tuh bener iya mengariung di dia ya dojo musyawarah belut nah bos tuh bener pagawe ayeuna beak we dipoyok ayeuna mah halus ayeuna siap menuju sae da teh duka wis ngetepan duha banginten tadi di kamari di wae panduha itu aya bahan sip lah mana di teh sawareh deui kalau paburaset ka ditu encuy ge oi kalah wah ieu pamararana ieu paburasetna gitu sip terus lah lanjut Tuh, Bang Ijaz strike cenah nah loba tina jukut ieu mah belutna lah. Tuh. Tina jukut. Wah, bener sok kari kubat lah. Oh, mantap lah. Nuku babon. Perasaan Jajab sekarang pusing. Leneng. Balangkon kapepeg gue tak mah. Tuh, sip. Ija menang cenah tuh. Mantap. Sip. Sip. Apa kopra tarik deui. Keun bahasa gede cingir ya aduh. Baru udah kebiasa beren teman-teman. Biasa sadede leungeun 8 ons setengah kilo dan sadede cingir arembung mat tawat atuh. Sok bari jadi we Kang Rijal. Keun bae sagede kitu ge. Arembung mat tawat tuh. Tuh sagede kitu geda. Di Singaparna mah babon nah tuh. Lain di Sumatera. Lah bener dirasa gede cingir aremung metot teh biasa meureun 8 on 7 on kenging na teh ieu palaba kenging sagede cingir da aremung metotna teh aduh Gusti pasikeunana ka pagabean nama teh sok rada di ieu eta mah dekem sagede cingir ge oh sip lah ieu nepi kalah paburaset kieu baru udah kamarananya kapencar geus dia mah ya aduh ya kai Rudi di alah acannya atuh kaitkeun kana sintung lah teu poin mah lah ieu uji ieu lah galeng nepi ka ngarieg ieu ya da ngabagugna atuh da ulah Gusti ti mending berebes galangan kate nyerag meureunan aduh sip
mantap terus lah teman-teman pagawe cenah anu nyamar nah geuning eta di tengah gitu liang lagi sok benangkeun lah geun nya kateureuy beunana atuh wish ieu mah jiga kana pipi ngabolonyawan kitu wish lah nepi kalepot sagede cingir aduh keun bae sedek kitu gitu teman-teman terus rada sesah di daerah Singaparna sagede kitu oge aduh mantap tuh bener kan bae sagede kitu ge Mantap lah. yang penting mah biji poin penting malah pagawe Pak Atang acan kenging kalau ningali nu ngalak kareo Mang Atang tuh aduh tuh Mang Atang mantap lah sip lanjut terus tuh teman-teman kalah ngariung mungpulung gitu aduh ngareng celek kalah kanyut ngajararan nawa aing tuh tingali balong sakieu ge ditingkar ayeuna mah mana sok strek koyon meureun teu beunang geus digilir-gilir gitu mah doh teman-teman dasar anu strek deui teh ya aduh si Abah balater can menang meureunnan tuh teuing da kalah paburaset Pak RT eueuh ieu teh aduh tuh ayeuna melalung sur ayeuna tuh Pak Kopra tuh walah darekam tuh ganunya teh menang acan jeblok diheulakeun berarase tuh lah aing mah euy tuh keur nyarak cak lah nah bari eredkeun kareo atuh lah ningali tuh bener ieu mah sabalong aya meureun bangsa 18 urang mah ieu wah ditingker ieu mah terus tuh itu di juru mah nyocok deh alah bener ya dan aya nu satrek deui teh sok cek kadinya lah ieu top SF can kenging ya kalau mending geus ngarai cangkeng tuh Mang Atang gedak kamad tuh sip lah terus tuh teman-teman masih terus sedang mencoba wah tuh wah ngajajar iya mah ya duh ya acan aya nu strike deui ya galengan ka ngariag ka ngeleumpang eta tah aduh ngaberebes belut ngelok deui aduh aing mah ya ka ngariag galengan ka ngelok deui belut aduh aing aya wah bener pagawe acan metot deui lah aing si Abah tingkah mana ya balater si Abah mah teu meunang teh sekawur kapiolaan batur ngacius eueuh aing mah tingkah mana si Abahna ge tuh wah
Geus barareunang teh tadi ge. Terus diarubrekan deui. Aduh. Terus liang nu talina bengkok jadi buleun we. Terus kagere ku tali urak. Bener. Lain setrek deui lah. Tuh. Ah, teman-teman, Kang Uji ieu teh biasa alarembung caket sareng ieu nyak cerak teh. Nyana hingkah pokona mah. Da ngarieg galangana atuh da kageblig teh kapiropeunan belut balalenjang Aduh, aing tuh Kang Agus ya lah kalau kekodomangan kadinya. Naon atuh ngalah sampeun naon. Dong kok aduh. Tiga aja ya. Tuh, teman-teman. Lagi terus nyak cerak. Iya malah. Iya, mantap terus lanjut teman-teman ya. Keseruannya Pautok SF bersama kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Yo, mantap sih. Oh, dari Rijal, mamayukeun bae segede cingir ge. Sesah ieu mun anu badag mah. Sok. Heeh, sok. Sok. Bener Ih, ngahiji jeung jajaba kitu. Sip. Mantap. Ngahiji jeung jajaba ge bae. Ah. Sip, terus. Eueuh pisan balangkon eueuh. Lah. Ah. Aduh, kalah alit-alitan gitu. Alah. Sip, lah terus mantap. Parija nya menang pangud biasa lumayan lah pada di enam mah. Si Abah kos balater eueuh. Sip, mantap lanjut terus. Teman-teman. Dalam melangkah istirahat heula ieu. Nuju ngararopi heula hanaang. Hanaang dalam melangkah ngopi heula. Ayeuna mah nuju ngarariung heula ngaropi heula hanaang. Pak RT ge hanaang cenah yang kopi sareng goreng bala-bala haneut. Oh, teman-teman nuju ngaropi heula hanaang. Mantap lah. Nuju paresen kopi heula. Aduh, istirahat heula. Nyonong keneh waktos lumayan. Dicanaka dia make kelebetan koloro gitu. Halo, aing. Teman-teman, lanjut terus ya. Semuanya sip, mantap. Oh, teman-teman, ngopi natos bareres ieu teh. Ngopi na teh tuh. Ayeuna bade lanjut deui nyak cerak beungpeung aya waktos. Walah ngamprang ke belah mana ieu salah jadi 2 periode kieu teh. Ka dieu. Oh, teman-teman. Sudah mulai deui mah. Mulai tarurun deui pas beres ngopi nama teh. Aduh. Alhamdulillah. Tos kahaneutan patuangan mah Jongjon. Mantap. Sip. Menuju terus ya teh. Yuk terus teman-teman ya, lanjut terus keseruannya Pautok SF bersama kawan-kawannya. Yuk sip, mantap. Teman-teman lagi mencoba kayak encuy itu dia pak kopra gagal. Aduh, kopra. Wah, saeun strike euy.
Walah bener ya tuang putra strike. Kalem. Wish. Wish. Walah tuang putra teman-teman strike. Randy tuh. Waduh. Wish. Kade lesot. Wish. Wish. Kade lesot. Wih. Wish. Wish. Ya makana gado jika na tengahitna ya. Wish. Wish. Wish kalem. Wish wah benar euy. Babon kabeh kapepeg tah. Cuy. Mantap. Yang juga puikeun alhamdulillah. Balangkon eleh kabeh ge areleh. Wes bugu tok SF macan kenging ios. Diwakil ku tuang putra. Tuh. Tingali atuh ieu babon kenging. Lah, bukan lu dina Serang. Sip, mantap. Tuh, walah. Ya, euy bangsa 4 on mah euy 3 on. 5 lah. Wah, setengah kilo mah ya ieu mah nyir bada masukkeun. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Mantap, sip lah strike. Barusan tuang putra tuh. Randy tuh. Sip, mantap. Lah, lanjut. Sip, saya teh Aimi strike. Sok. Wish. Walah benar euy. Mantap pula tuh. Sip tuh. Alah bener babon galede. Alah. Bener ya marame euy. Silip pepeg di balangkon pareum jadi cingir tah. Alhamdulillah teman-teman. Balong naga tuh ya masih madu. Ini hade kieu balong naga. Si madu ieu mah balong naga. Aduh. Mantap teman-teman tuh baru udah karenging alhamdulillah. Sip. Aduh, sip. Alhamdulillah teman-teman. Di summer ya. Menawi kenging. Di summer wan ugat-ugatan ya gitu. Nasugan we beunang punya lira we lah. Ieu meukeun. Betok SF atau skala bismillahirrohmanirrohim. Walah mamna euy bismillah. Set. Wish. Aingnya gagal teman-teman. Aduh, ya gara ngeganggu pegawai atuh lah. Sip, mantap teman-teman. Lanjut deh kalau strike lanjut ya. Yo, sip. Aduh, gagal. Sip lah. Ya, Pak Bos sedang strike. Menawi kenging teman-teman ya namanya. Mudah-mudahan sing kenging. Namanya teh nyamer. Punya lira di videona jantan. Dieu. Namanya teh menawi kenging gimana? Menawian. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Mantap. Nek sagede ge. Bukan cuma oyen teman-teman. Oyen lah. Ya sip. Babon. Lanong tipes. Aduh, barangkali alarageng karenging kena utak SF samike ya. Siap, mantap. Tahu teman-teman lanjut terus. Siap. Ya, mantap Pak Bos, kita disambar lagi. Dekat yang barusan dapat. Semoga dapat lagi, guys. Tuh. Wah, bagus tarikannya, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Cat. Waduh. Aing mah gagal, teman-teman.
Aduh. Ah, ieu Aduh. tah upana kitu. Teman-teman. Gagal barusan mah. Kan balik teh geus nudna. Ayo burung. Ieu teh. Aduh, ieu pala teh si Abah teh di peret. Aku makan si Abah pala teh wae. Ya teh. Ya. Ya. Iya. Pala ieu teman-teman. Siapa suara gue ieu? Tuh gigil. Teman-teman, ya banget palater guys arah. Jadi pasang dia palater. Pasang dia aja. Ya gara mah atang ya. Iya palater. Ya gue iya palang. Saran. Ya mana gue iya. Mantap. Seru dah ya teman-teman ya. Kamu siapa video kantor? Dia dulu sama apa ya? Iya teman-teman. Ada. Arah. Saya kayak gini. Lanjut lagi teman-teman ya. Seruannya bosok senyum. Mantap. Ayam babon kayak gitu. Arah depan minten kuna naon gitu. Coba pasti ada ide-nya. Panan ya. Iya, apa-apa. Iya. Terus arah. Rupanya aku boneka tias. Ujung layung cenah. Abah. Teman-teman. Lanjut terus. Yoga yang nyangut. Dalam rangka ngariung salah bawa kemana-mana itulah angsrodkeun atuh. Mani asa runyem kana sirah nage lain merangsang. Alah renyem aduh. Keur make kehingan sagede cingir. Aduh. Kurang asupkeun tos namanya pabalangkon. Aduh. Tuh ningali kolot-kolot tinggal ruyak nyata terus tuh. Ningali itu jang montu cimak blak. Alah balangkon calik ayeuna mah. Atas arah pangintan racan kenging babon. Kenging babona teh ketuang putra alah. Mani asa ranyut ping-ping gaya rungse aing. Aduh. Teman-teman. Tuh. Yung ngariung pulung. Lucu. Teman-teman. Yung pulung. Ya teman-teman lanjut terus ya keseruannya untuk SF bersama kawan-kawan. Yuk teman-teman sip. Ya teman-teman. Barusan Kang Mumu dipirintiakeun sagede nyere meureunana. Ayo diakalan lah. Kalah ayo diakalan sagede cingir oge. Aduh. Kumaha ieu nya. Sagede cingir kalah teh masih diakalan. Aduh. Gusti. Tuh babon. Wah, masa strike.
Sanggut naon atuh? Sanggut we. Aya dekam lieur sirah. Terus ada cinggir gede kalan. Alah tuh geuning lepot deui. Alah tuh we. Dia. Tuh karudang karenging. Ah, akan ditok kere cari cing di luhur mah. Ah, aduh, pagabe abi kalanyeng. Saya di suntrung ke lah. Aing keur hade cenah. Keur hade cenah bieu nyangu cuna. Namanya mantap, lanjut terus. Wah, teman-teman Kang Randi ya sumping cenah. Walah mending alekik nih muda wegan. Walah, teman-teman. Ningal alekik. Aduh, teman. Haus teman. Nah, kenging segede cingir ya ge. Engkeun da. Wah. Setrek abah benernya. Ieu babalangkon can setrek deui ya. Ah. Duka aduh. Ah, teman-teman. Tuh, walah tinggalnya sok atuh. Strekeun. Disamar cenah pagabel. Tiga nu enya. Mana? Samar teh. Cuna. Kamar cuna. Mana ada sok betot. Oi. Ayeuna nama cuna. So. Apa? Wah. Wah, bener mam namanya. Kalem. Kurang diresapi ya meh benang. Wih. Iya, geuning wih. Cuna. Gado cuna kana angkeut. Wih. Cekeng oge. Cuna. Tah kowe tata aduh aing urek nah ieu kirang gurih panen jadi mamna teh langsung diteureuy. Diludah dulu, cuh biasa. Sok diludah. Geus gitu mah. Teman-teman. Pabalangkon uga kumaha. Eta mah da lamun di kamera teu pede atuh teu kalem. Tut teu beunang deui. Sok heula akalan di cenah tah. Geus nol awa bieu cenah. Lumayan. Tuh, teman-teman. Lanjut lagi ya. Gagal barusan malah pagabel. Sina mejit kuduna. Sip, mantap. Terus. Lah. Sina disorang deui namanya gagal pagabel. Kenapa sina mejit lah. Dan sina mejit teh. Aduh. Dilelebar wae. Walah, alabatan ngala cangkiran mana dicrek-crek gitu. Aduh. Ngumpulkeun cangkiran nilem. Wih. Mana gini kalau bolonyon gitu. Benar. Aduh. Mitos rieuet abi ya. Gagal di wae. Nama seueur nu garagana buan jadi emutanana kaditu ka dieu seueur ngemutan Bang Emok jadi teu tarenang duh duka teu ibak pengen nentos nangkod wengi teman-teman lanjut lagi lah kewe geus nudnod kana macan nudnod makeun we yuk sip mantap terus
Ya teman-teman, alhamdulillah ngebolang hari ini, hiburan hari ini udah beres teman-teman. Udah beranjak sore. Ngebolang hari ini alhamdulillah teman-teman dapat strike banyak. Di belakang lah dibawa ku barudak. Bulutna teman-teman. Aduh, babon. Bukan nama kenalah. Jadi tinggalikeun ya teman-teman ya. Ya teman-teman. Ntar segmen berikutnya diterusin lagi teman-teman ya. Bolang hari ini udah dulu teman-teman ya. Udah beranjak sore, udah paburaset, udah pulang saware lah. Ya teman-teman. Tunggu lagi segmen berikutnya ya, dilanjut lagi ya. Yuk teman-teman. Assalamualaikum. Sip. Mantap.